Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng simkuring di channel Agus Kopdas. Masih dina jejer anu sami nyaeta jejer dongeng Sunda anu judulna Taneuh Goib. Dina video ieu bagian ka-4. Kumaha para wargi daramang sadayana, mugi aya dina kawilujengan, sehat, tur aya dina kabagjaan. Dongeng ieu masih didalangan ku Bah Wawan Rustiawan. Sapertos biasa, mungkin ku abdi disimpen link Facebookna di deskripsi video kang ibarayan anu palai apa saha Bah Wawan Rustiawan. Kanggo para wargi nu teu acan aub mangga aub heula di channel simkuring ku jalan di subscribe channelna atau ge di like, comment, share supados simkuring leuwih semangat pikeun ngadamel konten-konten nu sanesna. Mangga wilujeng ngarungkeun ieu dongengna. Wilujeng ngadangkeun. Lah kieu geuning jeung bangsa manusia mah sugan teh nyawe aheng si horeng menikos hayam. Gayatri nu geus nyanding dina awak Lilis ku kulutus meneran rengse. Nya sakitu oge uyuhan bisa keneh atuh. Kiswat mak nemalan bari renghap ranjug kawas tu geus lumpat jauh. Ripuh meuni ngahegak. Uyuhan tu geus aki-aki bau taneuh. Lain geura modar atuh sateh. Isuk pagi toge modar sama Sarki. Geus aing rek init heula panasaran. Kak ngaran si Dirja, lalaki nu dipikah hayang kuno boga awak ieu teh. Sakumaha gagahna tah manusia eta? Gayatri geus teu kirim-kirim nyaritana. Beuh, abong iblis. Meuni geus jadi saring ari nyarita teh. Nya geus ka ditu, omat ulah ngacirikeun teuing ka jalma sejen. Bisi aya nu apaleun. Kiswat mah nemalan deui. Kituna teh nyaritana bari nyekelan dada alatan engep. Ngan lamun di jalan panggih jeung budak ngora mah arek dibawa nyimpang heula ku kuring. Da moal nanaon ieu nu boga awakna mah. Sing nya awakna pantel oge angger moal ngaruhna naon. Gayatri keukeuh panasaran hayang ngasaan jeung bangsa manusia nu ngora keneh. Laju Lilis cengkat. Tuluy ngaleos mangkat. Anehna lain lengkah kawas Lilis nu biasa. Tapi ngocepat lengkahna teh. Salengkahna bisa nepikeun ka 10 meter. Pamirsa, tunda heula eta. Kacaritakeun di hiji tempat lampu merah nu aya di pesir dayeuh. Tamu geus ngagimung rame. Biasa unggal peuting oge rame ngan ayeuna mah sabab keur aya hiji diskon 80% pikeun tatamu anu rek make jasa para ladis. Mungkin mahabu. Nu irungna belang teh datang ke tempat eta. Suara musik euneur ditambah haseup urut jeung bau inuman. Eta inuman alkohol nyenget pisan. Acan deui sora ting cikit cing cilikitik para ladis. Maksudna para ladies nu keur diopenan ku tatamu. Di hiji rohangan nu biasa dipake ngalayanan tamu. Nyampak 2 urang jelema beda jinis keur diuk di sisi dipan. Awak lalakina ngoprot kesan. Kumaha atuh cih? Daek jadi pamajikan akang nu kadua teh. Ceuk nu lalaki. Kumaha atuh Kang? Lain nampi kahayang ti akang.
Punten Kang Barna, tapi ari jadi pamajikan nu kadua mah ecih embung, ecih ge awewe boga rasa anu sarua meureunnan jeung pamajikan akang. Pasti nyeri hate nalika salakina nyandung mah. Ecih nembalan bari tungkul. Moal kanyahoan kudu kolot ieu cih. Tenang we. Barna ngayakinkeun deui. Tuh kumahanya Kang? Ecih tetep teu yakin. Yeuh cih denge. Tibatan ecih di dieu wae ngalayanan lalaki lucah. Unggal poe aya kana 10 urangna mending kawin jeung akang lah. Hayang naon ecih ku akang dicuponan sok. Hayang imah mobil tempat usaha gampang. Kari kijep ge geus aya. Ceuk Barna deui. Percanten kana masalah eta mah akang. Da akang mah jalma beunghar loba duit pasti moal hese. Ecih teu nembalan daek atawa embungna masih keneh ngambang. Nah tos atuh hari kitu mah ku akang dibere waktu 2 minggu pikeun ecih mikiran deui. Ayeuna mah akang rek mulang. Jabati isuk can mulang ieu teh. Ceuk Barna rada jamutrut. Nya Kang, hapunten ecih can bisa mere kaputusan. Ecih nembal bari mantuan ngasup-gasupkeun kancing ka meja Barna. Gancangna carita. Barna geus aya na mobil. Ngabiur maksad arek mulang. Meneran deket parapatan manehna nepo Lilis keur nangtung di sisi jalan pisan. Kawas jelema lingrung. Nah kunaon awewe teh? Peuting-peuting nangtung sorangan. Kawas nu linglung kitu. Ceuk Barna ngagerentes. Laju maneh nanggereunkeun mobilna meneran pisan hareupeun Lilis. Neng, nuju naon wengi aya di sisi jalan? Jabat tempat isieun kieu? Ceuk Barna tumanya. Ari nu ditanya ngadon nyerengeh, pok nyarita eces pisan. Haeh, mani kasep atuh si bapak teh. Ceuk Lilis bari ngadeukeutan jandela mobil nu geus muka kacana. Hah, buah awewe edan ieu mah. Ditaja. Ngadon nembalan kitu, tapi dangdanana mah kawas jalma cager. Barna hemeng. Milu atuh Neng, Pak. Lilis jual nyarita kitu. Memang are ka mana? Teh mulang, nungan ojek teh aya wae nu liwat geuningan. Ka mana mulangna? Ka Cijengkol, Pak. Cijengkol. Atuh eta mah lembur popotongan kuring beuneunan. Barna ngegerdes deui. Meunang teu Neng milu Pak. Nya hayu atuh. Teu papage ngaliwatan ka lembur eta mah. Tuluy weh Lilis naik kana mobil. Gek diuk dina gigireun Barna. Mobil maju deui. Dupi ngaran teh saha Neng? Abdi Gayatri. Lilis Pak. Lilis. Asa kuksi ngadenge. Dupi Lilis teh anak saha? Nah, make nanyakeun Bapak Lilis. Memang pasti wawuh nya kitu. Nya sugan we wawuh. Sabab bapak ge urang dinya. Malah boga anak bujang mejeuna kawinkeun hiji. Saha ngaran anakna Pak? Dirja anak bapa mah. Kebeg. Lilis ngorijat teu nyangka bisa panggih jeung bapana Dirja. Alam bawah sadar manehna anu geus kancikan ku si Gayatri geuwat muter otak yangan akal. Waing kudu ke bawah sare heula di lalaki kasep teh. Geus bapana kasarean tinggal anakna engke. Geus moal bisa kumaha manehna sabab geus fungsi sare jeung nu boga awak ieu. Gerentes Gayatri nu ngancik dina awak Lilis. Dirja pasti kasep dah eta putra bapa tehnya.
Lilis nimbalan api-api teu apal. Nah, make apal kasep. Sabab bapana oge meuni kasep ieu tuh geus pasti anakna oge kasep. Lilis nimbalan teh bari ngusapan ting-ting barna. Ari barna geus seubeuh ku pangalaman hirup. Nalika awewe mere polah kieu geus tangtu aya nu dipiharep. Arek langsung pulang atau arek nyimpang heula ka hotelis? Barna geus langsung balaka. Benang sia baik-baik. Gerentos Lilis nu sabenerna mah Gayatri. Ka hotel we heula atuh Pak. Geus teu kuat ieu teh. Lilis nembalan bari leungeunang pepang mingkin wani. Nya atuh hayu. Tembal barna laju mengkolkeun mobilna asup ka hiji palatran hotel nu kabeneran aya di dinya. Jerut tarurun laju ka resepsionis teu lila arasup ka kamar. Dasar mila. Arek ge ieu jeung si Eci. Ayeuna beunang awewe ngorak leuwih ngorak tibatan si Tirja anak kuring atuh ieu mah gerentos hate barna. Satengah jam ti harita adenge suara barna ngacerit meratan langit ngociak barna jagat. Kadengeun office boy anu menerangkeun sasapu di luar kamar. Cek office boy. Be, eta tamu nahan ngeunah meureunan petak kitu suarana. Di jero kamar nyampak Lilis keur nyogot beheung barna nepikeun kunang kanancep jung nu aya dina bibirna. Kan sia sukma sia geus meunang ku aing. Timimi ti ayeuna sia geus jadi balad aing. Naon wae parentah ti aing kudu dilakonan ku sia barna. Cek Lilis bibirna pinuh ku getih. Laju eta getihna bibir teh diburakeun deui kana beheung barna. Aya ku aneh. Rapet deui eta beheung nu sakitu gudawangna teh. Barna ungeuk, maneutupna kosong tuluy manehna sujud hareupeun Lilis. Nyangakeun sadaya-daya kula nu nyanggakeun jiwa katutraga pikeun anjeun. Deuk barna bari nyuman suku Lilis. Iti siata aing menang balad lobakas tidak kawas nama jalma nu jauh jeung ajaran agamana teh. Mata gampang aing nengan balad nu sejen keun arek salobana aing nyieun balad pikeun ngajagaan pusaka taneuh goib ieu jeung deui meh kapuaskeun ongkoh nafsu aing di alam manusia. Lilis seuring ngahihih mata kukurayeun nu ngadenge alatan seurina. Tunda eta heula. Kacaritakeun Dirja geus balaka ka indungna perihal manehna arek ngarumah tangga jeung Eha. Tah kitu mah ngawidian teu upami Dirja ngarambah sagara rubah tangga sareng Neng Eha. Ceuk Dirja ka indungna. Nya sok we ari geus manteng mah mah ukur bisa ngadoakeun tembal makna. Carita ulah ka bapaknya, Dirja nanya deui. Carita mah carita we, bari kumaha oge bapa hidup eta teh. Dirja keun kalakuanana arek malancidar wae oge. Sampurkeun mah ka ditu sampurkeun we panggihan di imah pamajikanana. Bok makna deui. Sok nalangsa sakebeung mah Dirja teh mah. Nah atuh boga kolot teh teu uni itu kalakuanana. Eureun-eureun ngalajur nafsu ari di bejaan sok kadon ngambek. Pajarkeun teh eta mah urusan bapa. Dirja mah ulah pipileun. Dirja ngeluh. Panonna Ramasbas ngalangsa ku kaayaan kalakuan kolot lalakina nu taya lian barna. Nya geus ulah dipikiran cokot we hikmahna.
ulah diturutan kelakuan anak anu sabedel kitu mah ku hidup Dirja. Tembal mana bari ngusapan sirah Dirja ngarasakeun kana langsa anu jadi anakna. Ras inget mangsa katukang nalika manehna manggihan barna keur ngagalentoran awewe lian di kamarna. Ngarambah sagara kanikmatan jeung awewe nu lain muhrimna. Harita mah Dirja masih leutik keneh, umuran 11 tahun. Nyeun mana Dirja teu bisa ngahampura ka bapana nyaeta ngalakonan kitu na teh di imahna sorangan. Nalika manehna keur nganterkeun Dirja sakola, meneran balik nyampak kajadian kos kitu. Di harita manehna papegatan, ruy barna mangkat kawin jeung awewe sejen. Hari Dirja tetep cicing jeung indungna. Memang ehana geus ditanyaan ku hidup. Tos mah hari engke metawidi ka indungna. Ya sok atuh bawa Ustad Hadi ka ditu bari kumaha oge kudu aya nu ngokolotan apanan. Ringkesna carita, Dirja geus datang ka imah Eha disaluyuan yen acara hajatna teh moal dililakeun deui. Minggu hareupna geus arek breng. Di lain sisi, Lilis nu geus kancikan ku Gayatri mingkin maceuh sabab lalaki nu katepuk kasep jeung dedegna halus pasti diajakan sare ku manehna. Bari geusna tuluy disogot beuheungna. Geus aya 10 urang lalaki anu jadi balad satya sabab sukmana tiap lalaki nu diajak sare diala ku manehanana. Ayeuna waktuna aing ngawurkeun ieu taneuh pusaka teh moal kabeh ngan saukur nu lain tabungkul ku pangaruh kasaktian ieu taneuh. Ari intina mah tetep arek disimpen jeung dijagaan make nyawa aing. Jeuk Lilis hiji poe meneran keur di imahna. Beutingna tuluy manehna nitah 2 urang baladna pikeun ngawurkeun taneuh di imah Eha. Ari di imah Dirja mah nyaeta ku bapana nyaeta nu ngaran Barna. Sabab aya alasan pikeun tamu ningalian anakna anu rek ngarumah tangga. 2 poe ti harita geunjleung lebur Cijengkol sabab Eha jadi jelema gelo. Waktos na seep